Hiji, dua, itu sak sebelumnya. Gitu ya. Dua, itu sebelumnya. Nah, gitu. Alah, teh. Ayeuna parantos ya. Kumaha teh aya ada mana salib? Aya. Dan gimana dia? Terus, Wan, terus. Wah, wae dari bayar tuh. Ngaji ada euy. Dua poe tah. Bang Jano tenang. Mangrupikeun uningan kasadayana warga masyarakat anu aya di Sabudeureun DKM Ciwaru ka bapak-bapak mangga diantos di ieu lokasi sakai deui ka sadayana warga masyarakat ka bapak-bapak para Kompromi ayo kenang-kenangannya. Mama ngasih sosodok mana? Sosodok apa itu? Sosodok. Untuk tinubun Bapak Ustaz Akbar ada beratas ngerugikan pembacaan surat sareng sholawatna ada mudah-mudahan aku awasan sareng sholawat kita nabi kabarokahan ke acara insyaallah pada dilangsungkan kurang saraya amin ya Allah ya rabbal alamin nyumponan tindak tanduk tata titi diduga peryogana kedah kan kok ngadugikeun piantara pamaksadanana sumangga diaturana Hareudangnya di halu mah. Menami tetes teu aya atuh. Digebar ya. Digebarkeun. Biasa ya pahlawan. Atuh di dalam pun Allah yang diparoto. Ya, mau diabadikan. Ya kore kali itu. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin inna bi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun.
eta pengantin apa? Itu Pak. Ya, ada tinggal kumis tapi mah. Ini tinggal kumis ya. Kopi aman bos, kopi? Aman. Rokok aman, rokok? Banyak duit ya bos? Biar setoran, aman? Kopi-kopi. Kemudian insyaallah sakadapan deui acara baris dikawitan. Semoga nangwa saraya palawargi, oke keluarga Jembar. Supados tiasa langsung wae lebet ka tempat-tempat pasti saya bikin. Oke, supados tiasa langsung wae nyalikan kumargi insyaallah sakedap di acara baris dikawitan. Sakali deui pangrupikan informasi kanggo pangresa Bapak Ustadz Amur, Bapak Ustadz Dudung, Bapak Ustadz Oo, sindaran supados tiasa bersiap-siap kumargi insyaallah acara sakedap di baris dikawitan. Innallaha la yuhibbul kafirin. Al-ayat sadaqallahu alaihi wasallam. An-nikahu sunnati faman lam ya'mal sunnati falaisama sayhuna al-mukarram wa isul kabilah. Di sesepuh calon panganten istri sareng sadayana reng-rengan anu sangat-sangat dipihormat ku pribados Saibul Maqasid Neng Aulia sakula wargi mah hoyong diketrukeun di ditu teh Pak aya disebat jeruk Garut, dodol Garut, doma Garut, hapunten upami teu kacanat eta teh. Namun panginten aya sakedik anu dijingjing, aya sakedik anu ditangei, eta teh tamih teuing isi. Di antawisna kusabab ngagaduhan rasa nyaah kamurang kalihna mudah-mudahan engke saparantosna disangakeun ka keluargi di dieu sing janten gunung teh sanes kanggo urang tapi kanggo panganten mah insyaallah bakal tepi memeluk gunung teh bukan hanya 1 2 insyaallah kahontal ku panangan itu di antawisna. Hadirin sadayana dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Nah, menuju ngopinya. Tahu setek tanyakan dah. Hadirin sadayana dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Panganten istri sareng calon panganten pameget urang tumpahkeun doa urang sadayana ka ieu calon panganten pameget sareng istri mudah-mudahan dina sagala rupi berkah dina masalah urusan hati sae dina ibadahna panggikeun hapunten anu kasuhun bilih teu ngentek seueuh kumargi simkuring sanes ahlina
nomor kedua na ieu teh wirehna kaukan hapunten anu kasuhun sakitu tiasa dugikeun hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahu muwaffiq ila aqwamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Yaumil qiyamah. Ayyuhal hadirun, usilat sawal jadid. Wa biqawli yahtadil muhtadin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa antumul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum liyakunu fuqara ayyuhimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Faqala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tazawwaju wa la tukallifu innallaha yuhibbul tawwabin. Aturan wilujeng nanging sakali deui sok bilih aya rengkak atanapi poripo anu benteng antawis simkuring sakulawargi di kampung Sukawangi. Ieu Oke, baik kesaringan sareng official MC Wedding New. Alhamdulillah parantos di lingkup langsung di bawah pimpinan Bapak Abdul Latif. Oke, informasi kamu Bapak Ibu sadaya anu bari bikin kada sadaya rupi, tetarias dekorasi sinareng anu sanesna, peralatan pesta anu sanesna sumaga desa langsung wae linggih ka leader tetapi pimpinan di bawah pimpinan Bapak Abdul Latif. Inti insyaallah sekarang berdiri pada lo langsung. Widana simkuring aturanan insyaallah langsung. Nugar cadas manggih mas mobok manggih gorowo. Aya jalan komunitas jalan gede Sasapuan. Dia Aulia sinareng Ananda Muhammad Ridwan Ramdhani. Anu insyaallah paingkeun pada dilaksanakeun di Payunan Pelaminan. Oke, simkuring aturan nanti anu partos dipancen tugas di pihak calon pemegat Bapak Dudung. Oke, di pihak calon pengantin istri aya Bapak Dudu atanapi Bapak Ubad. Semoga saudara tiasa langsung wae lingki kana meja akad nikah. Oke, nyarikan tempat anu partos disayogikeun. Oke, mangrupikeun informasi kanggo Bapak Ibu hadirin. Oke, kula bagi jembar anu bari ngiring yang kana langsung acara. Semoga saudara tiasa langsung wae calik dina korsina sewang-sewang supaya sente aya riwangan berlebihan dina meja akad nikah. Oke, painten anu bade ngiring ngabadikeun kana lumangsung acara. Semoga supaya tiasa langsung diwakilan wae hiji atanapi dua jalmi. Anu insyaallah panginten acara anu salajengna nyaeta acara akad pernikahan. Anu insyaallah bade dipandu langsung ku pangarsa petugas KUA Kecamatan Desa Sukawangi. Oke, saksi di pihak calon pemegat pangarsa Bapak Dudung. Saksi di pihak calon pengantin istri Bapak punya HP baru katanya. Ini aneh dari Lajada. Ini kalau diselamatkan dewa itu ke tempat tujuan masing-masing. Ya baik, anak pertama Pak itu ya acara teh.
daya berlebihan anak banget ya dina mahar dina mas kawin 10 gram mohon ya pamihna daya mohon tercatatnya kayak di antawisna pamih bahasa Cibaruk ya antawisna. Bismillahirrahmanirrahim. Wastana neng dia aulia sukarido ditikana ku anjeun alayan di mas kawinan ku perhiasan emas seurna 10 gram sarang alat Ridwan Ramdan. Bismillahirrahmanirrahim. Ridwan Ramdan. Muhammad Ridwan Ramdani nikahkeun kaula ka anjeun ka putri tegas kaula wastana lia aulia suka ridho ditikahna ku anjeun kalayan di mas kawinan ku perhiasan emas seurna 10 gram sareng alat sholat dibayar kontan. Nampi abi nikah kali Aulia binti Bapak Aman seperangkat alat sholat vitamin emas 10 gram dibayar kontan. Allah masih bersama mengari kami. Mas kawin anu disebat tadi hitungnya AA kekagungan semetan Dina perkawis mas kawin abot mal sekurang bantu hati-hati cepangan Alhamdulillah abdi nampi karena pamayar mas kawina caroge abdi amoge abdi sarang caroge abdi Allah subhanahu wa ta'ala sing dijantunkeun rumah tangga abdi berdua anu mawadah sakinah sareng warahmah fotografer mana? Kalau kada sekedap nih ngalirik ke ngalirik Ridwan kamera tahan sok simpan etan simpan ala salam dulu sungkem dulu oh pada teh heula mangat engke mangke lah sungkem heula mangke sok ya sok yang kadang arene pas nikah teh acan pas nikah teh tos ya, tinggal kade 1 2 ulang 1 2 kayak salat nikah mah diulang di ditu nya sok sungkem heula ieu atas sungkem mun atas mau dibuka ka di ditu Pak ada aya di dina pelaminan Pak sungkem heula neng sungkem salam dulu sun tangga alhamdulillah di sumbering kira mungkin kelangkungan sahabat kasuhun kepang tanganna dua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan kapiratul tahan sok 1 2 3 tahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terkirim ke Bapak petugas kawal Kecamatan Singajaya nomor tos Mandu ke dalam sebuah acara akad pertemuan Ibu sadaya di Kulawargi Jember. Oke, dua pengantin dan insyaallah sakedapan deui bade dilaksanakeun. Alhamdulillah Bapak Ibu hadirin ada kusungkur kipi hormat dina dinten ieu. Alhamdulillah singkuring wastaisa berzaman official MG Wedding You. Alhamdulillah parantos kerjasama sinaran vendor-vendor terbaik Kabupaten Garut sinaran Tasikmalaya. Alhamdulillah baik tadi dia singkuring sasarengan sareng Arista Queen Makeup Artist, Sahabat Group Dekorasi, Sahabat Group Audio, Sahabat Group Entertainment. Oke, alhamdulillah baik tadi dia diabadikan langsung ku pangarsa GM Studio Foto and Video. Alhamdulillah baik tadi dia di bawah pimpinan di pangarsa Bapak Abdul Latif. Oke, kalau Bapak Ibu hadirin anu kusimkur di hormat ada 9. Insyaallah atas nama Bapak Abdul Latif. Alhamdulillah dina dinten ieu kaping 21 Oktober 2023 bersama Allah Subhanahu wa taala. Urang sadaya tiasa nyaksian kana langsung acara akad pernikahan dua insan Allah Subhanahu wa taala. Ada dia Aulia sinareng ada Muhammad Ridwan Ramdani. Alhamdulillah bertos kasaksian urang sadaya ari rombongan sumangga sebatas tiasa langsung wae linggi nyicipi hidangan anu parantos disayogikeun. Kemudian insyaallah baingan kanggo ramah tamah sinareng foto bersama sinareng kedua panganten sumangga saparantos natuan ke baingan tiasa
langsung wae ramah-tamah oke foto bersama sinareng dua panganten. Kanggo sametawi sanira sumanget kanggo Bapak sinareng Ibu tamu rombongan khususna semoga sabatos tiasa wae cicipi hidangan anu partos disayaogikeun. Ada insyaallah lokasina di palihan handap semoga sabatos tiasa langsung wae linggi ka tempat anu partos disayaogikeun. Hatur nuhun. Ini melebar. Ya, 1 2. Oh, dibuka tanan aya fotona. Sebagai sebatas desa langsung ini ke luhur pentas. Sama sebagai sebatas desa langsung bersiap-siap. Sekali ini rekan-rekan di sahabat grup entertainment. Sebagai sebatas desa langsung ini ke luhur pentas akan angkong bersiap-siap. Yo mayo. Insyaallah sekarang pandai urang pada lembut kena acara ada di segala sudah ada insyaallah bani lo langsung semoga ngaturan ke Bapak Ibu sadaya nomor ngiring pinggan di acara ada di segala sudah insyaallah baik itu badi dilaksanakan semoga saya langsung link ke tempat ada partos disayagikan kalau insyaallah baik itu dianya waktu acara ini pada ditutup ku sawer Sunda. Ada insyaallah baik itu dia informasinya ayah hadiah-hadiah terspesial. Kamu Bapak saudara Ibu tamu rombongan, oke. Kami kalau pergi Jepang, oke. Rekan-rekan. Aduh harus hadir dia ya. Jangan sumangga kamu anu bade ngiring. Nyaksani, oke, ngiring sasaran. Tapi sampai membagian kalau doa nganten, semoga saya salam buat langsung aja tinggi ke tempat anu pasti saya bikin. Sarangan vendor terbaik, Erista Queen Makeup Artist, GM Photo Studio, Sahabat Grup Entertainment, Sahabat Grup Dekorasi, Sahabat Grup Bapak sinareng Ibu tamu rombongan. Sebagai sebatas tesa langsung dari linggi mainan di tempat anu berharus disagi. Apa nama iya bos? Milik bukan nama milik ya mah bos milik bukan. Gambar terbaik di Kabupaten Garut dari insyaallah bagi dia GN Studio Foto. Dari insyaallah bagi dia di laksanakan langsung membangun sangkang gun. Bapak Ibu hadirin anu kusimpul di hormat alhamdulillah. Ayeuna urang bade lebet karena acara
adat istiadat Sunda. Ada insya Allah baik terdiri baris dilaksanakan. Ya baik terdiri simpuling aturannya. Kanggo AA sudah tidak sebatas biasa ada jelas kenapa ada. Biasa ada jelas. Oke, ayeuna urang sungkem heula ka mamah teteh silakan ya. Mamah. Mangga disangat tangan mamah. Sungkem ka mamah. Mangga sangat tangan mamah sungkem ka mamah. Saling menolong sungkem ka mamah. Insyaallah begitu. Diri AA Pak Cipanon abdi mengrubihkan Cipanon karumausan karisi ati hati kesan kenalkan syukur keberat ilahi rabbi hapunten abdi mama manawi salami ia abdi kagungan kalepatan dina deget ayeuna mung doa bekal doa kanggo kapayuna abdi ngalakonan kahirupan mugia abdi dipaparing kabagjaan dunia sinareng akhirat. Mama sing sehat, sing panjang yeus. Allah harewaskeun ka AA, harewaskeun ka teteh papatahkeun naon anu kedah dijalankeun dina jalan kehidupan rumah tangga. Doa ti mama nu janten pangdorong anjeunna dina ngabah kehidupan rumah tangga. Bismillahirrahmanirrahim. Anaking jimat awaking, niang laki rabi, jajak kudoa. Sing waluya awet jodoh, sing sugih ku asih hilah. Awis kan ya tidak jantan putra kada jantan ibu. Si AA terkesima, aduh habis. Ayeuna digentos, ku mamah mangga dicium mamah putra putrinya. Anu kabungkut diciuman kaorok tah ayeuna mah tos jelek nya sageun kieu. Tah sok galentor mah kana ulah teuing aya selfie gitu nya. Mohon. Tangan apa nah? Nah gitunya, SEA. So, ayeuna mangga ditinggal raraya apa? Teteh ha? Apa? Cobi ditutup socana. Sok tutup socana. Tutup socana. Anu kabungkur pangintennya berjuang teh saudara teteh. Dedek sampurna alhamdulillah panginten. Luar biasa perjuangan aranjeunna. Ayeuna mah partos katinggal. Partos ayeuna bakal sami-sami berjuang ke naon angke anu jadi buah hati anak siapa mangga ayeuna sungkem ka apa teteh Bisa kepanggil dagingnya dua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa sungkeman abdi anu ngayuga anu ngabayuan hese capek bela sangkan anjeun tiasa hirup layak sepertos anu sanes kasep gelis bebelahan ciku apa terjangki dina dengan ayeuna anjeun pantos kagungan tanggung jawab anu agung ku apa tidak akhir sing baca waluya praw geracangkeun lagi geratandang bakalan pamugi apa sareng aya dina ginanjar kawilujengan Allah Subhanahu wa taala ayeuna digentos apa dicium kening putra putri. Alhamdulillah. Sungkem ayeuna Dinu jantan sepuna ka sepuh anu enggalna. Kunaon salatu teu aya sungkeman ka nu jantan mertua. Kumaha insyaallah aranjeunna ayeuna lir ibarat bayi nu nembe lahir insyaallah aranjeun masih kene suci murni tanpa dosa insyaallah baik ka dia. Ieu mah bari nepangkeun ka asih, nepangkeun ka dede. Dinu jantan sepuh kamari kanu sepuh anu enggal nya. Insyaallah baik ka dia. Jantan sapertos kieu sistemna Bapak dina hitungan ka 1 2 3 sok sungrukeun anaknya. Terus ditambah ku bapak dia langsung dirangkul kuanya siap-siap apa kena ageng tanaga kumargi siap tinggali salirana agung kieunya bapak siap-siap siapkeun tanagina apa siap-siap tanagina nya kau nyumpul kenaan ya sada nyumpulkeun keheul ieu teh kanyaahnya bahwasana ada di dieu teh bari nyanak doa bari nyaak ka deudeuh kanyaah bae tadi dieu kanggo dicanda ka sepuh anu enggal nya tah ieu rama anu enggalan ada insyaallah bae bapak moal disasar
Badai ditampi Pak. Badai ditampi, badai dipasihan warisan. Bapak kumaha ayeuna badai ikhlas Bapak ngalupaskeun ridho Pak. Lillahi ta'ala nya Pak. Doakeun ku Abah. Mudah-mudahan rumah tangga aranjeunna dipasihan, rumah tangga anu dilengkung keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Apa siap? Aa siap? Apa dia harus siap? Siap dengan agira. Hiji 2 3 ke dorong mana? Aa langsung dirangkul lapangan ya. Siap. Hiji 2 siap ah ada kayak ngulang ada ya mohon siap siap hiji 2 3 sok sebelumnya gitu ya sok ya siap mama tinggi atas siap pada ditampik bola kak kunaon insya Allah kita ngomong bahasaannya mah mohon insya Allah mama kumaha pada ikhlas kita ngalepaskeun 2 3 suruh kore nah gitu alah teh ayeuna parantos ya kumaha teh aya hanet-hanet salin aya dan ke anu di rangkulna ge sanes mamah mertua mama kamu teteh sederhana jadi itu mah hiji 2 3 sok maksudkeun we nya insyaallah bae teh teh jadi rupa pamungkas ka sederhana teh pambekal insyaallah dina kahirupan rumah tangga asal teh simbol ya siap hiji 2 3 yuk si mama eta mah nih jika nanti sambil laparnya kumaha teh masih narang tilu jantan ibu ya teh tawis atuh simbol pambekal ka sederhana teh dina kahirupan rumah tangga ya siap hiji 2 3 nah gitu nya luar biasa ditelan heula gitu nya awatos tah ayeuna kacan sekedap mama yes kayak dipandu mohon ayeuna bagian teteh sareng aa punten teteh pager ayu mana 2 di sabuna balikeun barang tah gitu nya siap hiji 2 3 sih ceket atuh keun geus saha teteh siap ya sing romantis atuh ieu siap boleh sambil tatap matanya ya siap 1 2 3 nah ayeuna dulu sampean hayang cenah mohon mangga teh mangga cenah tah cekerna cenah pangge saur bahasa sepuh mah mohon dicandak sin seueur mohon nah ieu nya wak lingkung atos ayeuna hayangna hitungan kedua diangkat hek digoyang-goyang hitungan katilu di beton ya siap hiji sok tingalikeun ka batur tah hayangna 2 angkat hayangna aya digoyang-goyang dipui-pui heula dipui-pui sok dipui-pui sok pageung tenaganya siap-siap dina hitungan katilu mangga di beton pageung tenagi nya siap aa teh siap hiji 2 3 ger beton ya kenging daging kenging bakakak catet hiji 2 3 sok geger sekali deui hiji 2 3 nah cekap ya mangga disimpen deui dagingna alhamdulillah ya acara batayan bibi anu bade ngiring alung maka supaya desa langsung ringgi naik ke luhur pelaminan sampai-sampai di biasa sarang kula bagi jembarnya aa sinareng teh semua supaya desa langsung calik di tempat anu berposisi lingkeun oke insyaallah pointen anu kali mulu mangga desa langsung siap-siap di palihanana dan bagi menjadi hadiahna seueur salian di aya beas atas sareng permen pointen dia aya hadiah spesial anu sanes insyaallah nya kalau bapak sinareng ibu siap nya anu bade mulungna mana ya teh pada siap teh acan daging sadaya aya nu ngalung ya insyaallah pointen di dia pada dikawin heula ku sim kuring insyaallah pointen saparantos angke teteh aa dipandu ku abdi hiji 2 3 name dialungkeun satacan dipandu mah teh keng wakannya mohon dikawitan ku panganten insyaallah pointen di dia satu acan ayeuna kana sawer aya kawin sunnah insyaallah naon sana eta teh muga Gusti urang tumut dedapi hidup kejar baca pura pijak duk rami asih mandiri ngancik asih lahir batin amin ya Allah ya rabbal alamin
Aya kene? Aya kene aya? Seep aya kene? Awur sawerna di awur sawerna di awur. Alhamdulillahnya sanu kenging kupon angka mohon mangga desa langsung digentoskeun wae ka teteh kaplaminannya. Oke, kamu sudah berarti lambi penata waktu pengingat pengatur acara. Alhamdulillah dikawit dugi kahir acara parantos lekasan. Oke, pengingat ngatur nuhun dina sadaya rupi pangrojong Bapak Ibu sadaya. Syukurin di atas nami rekan-rekan vendor adalah untuk parantos derengan ngatur nuhun dina sadaya rupi pangrojong Bapak Ibu sadaya. Acara selanjutnya nyata aya hiburan atau lebih entertainment. Insyaallah badai dilaksanakan di desa sarang-sarang sahabat grup entertainment. Oke, pengingat dikawit dugi kahir ke acara itu syukurin ngatur nuhun dina sadaya rupi pangrojong Bapak Ibu sadaya. Akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya 7. Atasnya anak 7 mah. Agak genap. Salah 7 mah tadi atas. Agak 17. Oke, ini dicepeng. Saat ini bagian dari sahabat grup entertainment berkesempatan untuk menghibur Anda dalam rangka resepsi pernikahan dari kedua mempelai yang saat ini sedang berbahagia. Insya Allah tentunya mungkin di sini kami akan mempersembahkan rekan-rekan singer.
Oke, terima kasih bersama sahabatku Entertainment Miss Anggi dan Yati. Rindu berat. Aduh, berkumaha. Dekat. Juga dipersembahkan untuk Anda semua. Yang tentunya mungkin di sini kami aturkan terima kasih banyak pada kesempatan siang hari ini yang tentunya sudah dapat hadir di sini menghadiri resepsi pernikahan dari kedua belah yang saat ini sedang berbahagia. Doa-doa yang terucap dari Anda adalah menjadi sebuah harapan bagi mereka berdua ya. Yang tentunya doa-doa terbaik untuk Teteh dan AA, mudah-mudahan tentunya di rumah tangga yang saat ini akan dijalani, mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran dalam segala hal, diberikan segala kebahagiaan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.